Ah, sarewa. Ya usul lagi ah. Ayo madrasah. Kenal ya, Mas. Ini dia mah itu pun. Goblok di jelema molor sebudeuk. Mah bae euy. Woi, udah. Enggak lu udah. Ah, bae sebutkeun sama teman. Bisa belum? Belum. Udah. Udah belum? Iya. Tahun tadi yuk. Masih di dia. Si goblok aja. Saya mah aneh ini. Dik. Wah, puterain ke mana, Wak? Hah? Puterain ke mana? Hah? Buru Wak, tuh pang nakeun wae nya Wak. Untuna. Wae. Lain. Aya teh yuk. Aya jeung urang panengeun. Gimana di motor cikanana? Bukan dewe cendol mah. Ya, naon goblok aing. Ya, ditang gede cendol mah. Wak. Kenalin Wak. Aya tuh pabencar nama. Ya. Sakeun sa goblok. Mata wae nu motor teh. Bagian kedua. Aduh, Mang euy. Urang teh ngomong. Tapi ha. Kuy urang euy. Tah euy ke bawah geus ge. Muat tuh. Euy eta ke bawah. Atang mah ulah wala wae ku aing teh dibere. Bagian katilu. Dag. Pamikeun ieu ka sidan. Oke. Cewek. Kade eta HP nu meuragnya. Lah euy wate si Hanif ieu jual HP. Yang beas. Dia jual HP. Si Hanif waktunya jauh beas. Sekali. Aing. Aing atuh ieu mah sia. Aisyah. Iya nu si Hanif cenah dijual. HP aing ieu mah bea. Naon ieu mah teu urang euy. Itu tadi ti Hanif nabet kumaneh teh. Buru wae beuli eta cenah si Hanif buru ngaragoan. Anjing Aisyah ieu mah teu aing goblok. Buru wae si Hanif ngaragoan. Oke. Oh. Nip. Ya, Mas, ya ngajual HP nu urang Aisyah. Cek si budak ieu balik sia mah. Aing dijual. Tadi ada main kadila ditunggu. Siap. Enak ieu. Dek jual HP cenah. Nu urang maksudna duka anjing si budak gue eta meureunan ngajual. Goblok. Iya, anjing. Naon maksudna? Kadang ngomong teh lawan ngomong. Bagian keempat. Hadir. Berat. Suka saya tenang. Di hareup. Kuliner mah. Ayo teh. Ya ya sede. Ayo turun ayo. Ah, lumayan teh sebelah. Mana
Bagian kelima. Oh, yang ngajak lebaran, A. Kayak ngecek lebaran. Ya, A. Oh, oke lah hari kemarin. Lebaran banyak. Oke. Wayahna euy urang keur meuli baju lebaran. Oke lah. Oke. Ini sudah nih hawa. Nah, naon euy? Balik na naon? Dengan duit. Oh, bola duit. Daan ya. Deh hampura deh jadi meuli bajuna. Oh no.